Kurang ditembak, make bunga, make gedang, bae teh nya. Narima mamanya dibagelis kitu awewena. Maling gedang. Sanes maling gedang sini. Antos sana mah dirinya, antos sananya. Antos sana. Neng, antosan neng, kalau antosan ya tadinya. Antosan neng. Iya jangan. Neng mata KA tadi antosan kan neng teh, teh beda nembak iku gedang, cenah iku bunga tapi iku gedang ieu neng. Jadi lalaki kita tuh nggak modal pisan. Pengen nembak ku gedang, tinggali atuh gedang lagi tos borong. Iya, satu kan ieu perjuangan aduh berat neng. Keluarga kengeng bonyok. Atuh hayang pisan bobogohan jeung lalaki teh modal tuh. Neng atuh neng bade ka mana neng Duh asa lapar itu. Aya naon gitunya? Tah emang nih ningali di dieu. Mas, di mana, Mas? Iya, urang tinggal di gedang ngeuna kieu. Iya, di mana ya? Aya we sok we urang kelalieun tuh. Bae itu. Awewe tuh. Sok bae sok. Bae, heuh atuh nuhun ya, Mas. Siap sok bae sok. Urang di teh. Siap, kemana deui? Biasa we ke sawah gitu tadi teh. Siap, atuh nuhun, Mas. Siap ayo. Yuk. Duh. Asa jomblo wae. Iraha kawinna. Umur geus teh kolot kieu. Duh. Apa sih? Cep, dia cep. Dia. Ayeuna Bas, kageroan. Urang teh tadi teh keur ngalamun we kieu cep euy. Pikiran hirup cenah. Pikiran hirup naon maneh ciga hirup maneh mah nu eueuh beban. Kieu we ningan euy urang asa berat ningan pijodoheun teh. Berat kunaon maneh teh da si Abang siboga sawah loba hari jualan awewe ge nyampeurkeun ku duit mah. Tah bener euy. Hayu maneh ngelojeng urang. Ayo. Dik
jual sawah nu si Abah hiji kurang Saya can awewena. enggak si aya tadi orang kan mau gedang panggil jeung awewe eta Oh, hayu Jawa Jawa. Jawa Jawa. Jawa Jawa. Jawa Jawa. Duh, nanya budak urang asa teu kawin-kawin asa jomblo we gitunya. Urang teh geus sayang tere ningali budak urang we yang boga incu euy. Kawin kan atuh jeung domba ieu maneh teh. Ah gelo mah nya budak urang cenah kawin jeung domba aya wae maneh mah. Saran we ieu mah ti urang gitunya. Maknya we atuh logika jelema dikawinkeun jeung domba. Atuh budak nanaon ari maneh sok aya maneh mah. Itu anak mana jeung cincet? Mana oh. Jang hei. Abas ka dieu bas, enggal bas ka dieu bas. Dieu bas enggal bas ka dieu. cep lu cep lila Enggal bas ka dieu bas. kumaha Bah Sok ka dieu bas. Sadikeun di dieu, diuklah. Bas sok. Let's go up. naon Bah gegeroan gitu dia Lain ieu teh. Ira mana rek kawin mah nya ngajomblo wae teu menang-menang awewe aing mah gagal boga budak teh Ieu nya saranti incep mah jual sawah 2 petak. Oke si Abas loba duit sugan we awewe ngadeukeuten. tah sok atuh Bah jual 2 petak kira dek isuk dek ayeuna Tah kitu bah bener daripada jeung me masuk. Heeh oke beningnya mending kene jual heuh sawah teh. Mana emang ngomong we budak urang teh kawinkeun jeung umbe mah nya we atuh si teh mikir jelema jeung umbe. Sok ngaya-ngaya maneh mah. Heuh nya euy rek kusaha tuh rek ka maneh jualna. Ah, urang mah teu boga duit. Jual we kasih ustad cenah mah keur neangan sawah. Heuh atuh siap sok siap. Kayak atuh kurang Kontek-kontek we. kontek ka maneh nya. Siap. Kayak kumaneh pang jualan kasih ustad Oke. deuh. Nu penting mah kaharti we. Awas we kayak dibere lah. Aya oteng nama seutik Siap. siap we kalem. Siap, Bah. Atuh Geus atuh bah urang ngindit heula kasih ustad jangan jual di sawah. sok atuh sok. ayo Ayo, Bah Urang Abas oge nya Kela bas kela. kumaha Oke, Bah Abas ka dieu deui nya panggitungkeun eta 2 petak teh kabeana sabaranya. Oh, Siap, Mas, Bas. nya buru ditunggu Siap, Bas. Abah rek ngislah di dieu nya nya. nya Bah Sok, nya sok, buru, nya buru, Bah Bas. Berapa Bah misalnya Bah Yo sok, Bas. Assalamualaikum Salam. Ayo si ustad. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam non calik Tat, urang teh dek lawaran sawah. sawan usaha Eta nu si Abah, bapana si Abas. emang sawana di mana gitu Eta nu di Legok. oh nu 2 petak lain Heeh. oh nih cenah 2 petak eta mah Hayang na teh 100 juta. yang nanti 100 juta Heeh. pernah mah isuk bejakeun si Abah 100 juta nya 2 petak Heeh. deal pernah Siap, bejakeun omatnya siap. siap Kemarin oke lah kita main di 77 Looks ya. Kita kembali lagi di 77 Looks. Oke lah di sini kita coba main oleh Kurang mangges payu sawah mah moal dipikeun kabeh ka si Abas. Rek diasupkeun kana selot urang rek deposit sugane jadi beungar kerek nyandung deui mantap kieu hirup. aduh si Abah eta keur naon cenah bosna jang kawin Abas eta teh aku jadikeun selot aduh kacau coba jeung nyandung deui are Abah naon Ente Abas. yang nyandung yang make selot padahal jeung Abas kawin Nya apanan kieu nya strategi Abah teh kieu ayeuna Kumaha? ngajual sawah kabaskeunna 75%, 25% Abah ieu rek deposit kana slot ya aduh tergiur kieu ya. naon tadi dia ngomong dek nyandung Henteu Abah mah moal nyandung bejakeun ka si emak gerawan nyandung heuh kewe kieu. nyandung bejakeun ka si emak Moal ke mun meunang tina slot ieu ku Abah ke dibere kaabaskeun kabeh lamun sate Abah meunang. Soalnya babaturan Abah ge ieu loba nu meunang nu kabeli mobil Pajero. bener tah Bener awas mun nyandung bener asli bener. awas mun nyandung Di mana ge gede manya we Abah rek nyandung atuh awas Iya, mun nyandung bejakeun ka si emak moal tah. motivasi Abah mah keur nyandung ieu keur
meuli mobil dina nu kieu. Heeh. Ke sana ka abaskeun kabeh tenang we pokona mah. Awas menyandung. Abah ngadukung we 100% ka budak terutama ka Abas. Nun atuh bah, awas menyandung. Moal Bas, moal. Abas eueuh heula ah. Ah, Menyandung bejakeun Ah, cak ka sok. si emak si Ulah, awas. ulah, Ya, bah. bejakeun atuh da moal nyandung. Duh, nahanya ngadukun teh asa sepi wae deui. Tuh asa gawe kieu euy. Kanaonan atunya? Tah ningan aya maneh di dieu euy. Edan, Bas. Aduh si Abah aing kacau asina. Kumaha? Coba judi slot, coba Alah. asina madeg nyandung deui. Aduh, Aduh. kumaha eta teh? Eta duit anu jang sawah teh cenah mah. Aduh kasih urang ngadenge disumputan ke urang 75% si Abah jang urang 25 cenah. Kira aku gitu. Heuh, sesana jang judi slot, jeung jang nyandung. Kacau. Kacau ieu mah. Geus we Heeh. ayeuna mah urang kadukun. Heeh, coba ieu teh urang teh tuh. Ku awewe ditolak. Ditolak? Heeh. Era ditolakna. Eta gedang dibikeun ku maneh, eta dibikeun ka awewe. Ditolak geus ka manehkeun. Oh, geus we kadukun we eta mah lah. Ayo jangan dukun nu alus sapina. Ayo lah. Ayo. Aya di ditu. Siap, ayo atuh. Gimana? Cep. Tah, di dieu, Bas. Dukun nu alus mah. Bener alus ieu teh? Alus sok cobaan. Cobaan lawannya. Hayu. Yuk atuh. Assalamualaikum. Salam, sok aya naon? Kalebat. Aya naon ieu teh? Aduh bah, ieu teh abdi teh. Aya naon? Nya abdi teh ada pemeriksaan dan ieu teh bogoh ka istri gitu. Tadi teh ditolak, bah. Saha we na sok? Sebutkeun. Namanya teh Ici, bah. Ici? Nya, bah. Tuh. Abdi teh kado magnum 2, ieu teh abdi teh. Ieu na we minu metna hiji, mangga bah. Kitu tak teh gaduh deui duh. Duh, piraku mere rokok 2 jeung cai hiji kurang rek cailan geura ah. Kumaha bah? Biasa bah. Oh, bisa sih yeuh. Aya ember asupan cai ke bawa deui ka dieu. Ngomong Ke urang doaan. Muun bah. Sok. Coba, coba. Sugana cep bener ya si Abah alus Sok dukunna. bisa, Bas ieu mah. Siap. Cep ayo cep. Ayo. Itu mah. Bah ieu bah, aya ningan. Sok Bah, ieu bah. Urang doaan heula. Kelanya jang urang doaan heula nya. Bangga. Ya. Oke, si cai teh si beungeutkeun ka beungeut ujang. Muun Oke. bah. Banyurkeun we mun pangijing si awewena ku ujang tika bogo. Ya. Sok jago ieu bakal ngudag. Sok. Ya bah. Mun atuh bah sakitunya. Nya sok. Bah, mangga bah. Yo, Abi wehalanya banyak. ya. Assalamualaikum. Salam. Geus main. Alah, oi, alhamdulillah ieu mah menang mega win. Abis aya mah euy nyandung deui mah sugan menang 3 awewe 4 awewe. Wah, bisa diatur ya mah. Sok lah gampang buru mega win deui. Alah, kabentar Bapak Zeus. Geus euy ieu mah menang euy lumayan, menang 35 juta. Jadi ieu mah kabur ke Arab. Hari itu abah-abah sih maunya curiga ke judi ieu mah. Tilu. Alah. Kalau aya si Nengna. Ayeuna bajurkeun Aya nih si Nengna, ayeuna bajurkeun Udah kau, Akbar,